أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Inna sanyana kaula anu agung arsalna kang geus ngutus kaula ka anjeun Muhammad. Ya Muhammad, wahai Muhammad, bil haqi saratana haq, bil huda sarata pitudung, basyiron anu jadi pangbubunga, man kajalma ajaba anu ngaijaba ieu man ilai kana haq bil jannati kalawan surga, wa nadhiron jeung jadi panyingsienan man kajalma lam yujib anu teu ngajawab ilai kana haq binari kalawan neraka. Wala tus'alu jeung moal ditanya anjeun naon an asabil jahim tina penduduk neraka jahim. Annaro tegasna neraka aya kufari tegasna pirang-pirang kafir. Naon malahum mangpaan ka kafirin, lam tu'minu make henteu iman itu kafir. Lam yu'minu make henteu iman itu kafir. Innama alaika pastina eta tetep ka anjeun al balagu ari nganepikeun. Wa fi qiraatin jeung tetep dina hiji qiraat bijajami tus'alu kalawan jajamna lapan tus'alu nahyan jadi nahi. Walang taruddo jeung moal ridoeun ka anjeun, walang taruddo jeung moal ridoeun anka ka anjeun. Saha al yahudu yahudi walan nasoro jeung moal ridho, wala jeung moal ridoeun saha nasoro nasrani, hatta tantabi'a saingga nuturkeun anjeun millatahum kana agamana maranehna. Dinahum tegasna agama maranehna. Kul ngucap anjeun Muhammad, inna hudallah sanyana ari pituduh Allah. Ayil islami tegasna agama Islam, wa ari ieu huda al huda eta pituduh, wa ma adahu jeung ari lian pituduh Allah dalalun eta kasasaran. Wala in jeung demi lamun lamu kosamin eta lam kosam, ittaba'ta nurutkeun anjeun ahwaahum kana pirang-pirang hawa nafsuna kabeh, allati anu yad'una kang ngajak kafirin ka anjeun ilaiha kana eta lati faradon kira-kirana. Ba'dalladzi dina saentosna perkara anu jaa kageus datang illadzi ka anjeun minal ilmi tina ilmu, al wahyi tegasna wahyu minallahi ti Allah. Malaka mangkan teu aya eta tetepikeun anjeun Muhammad minallahi ti Allah miwali naon miwaliin kakasih, yahfaduka anu ngaraksa ieu wali ka anjeun. Wala jeung teu aya naon nasirun anu nulungan yamnauka anu ngahalangan ieu nasirun ka anjeun Muhammad minhu ti Allah. Allazina ari pirang-pirang jalma atainahum anu ngadatangkeun kaula ka eta lazina Alkitab kana kitab mubtadaun ari lapad allatina eta jadi mubtada, yatlunahu eta pada maca ieu ladina kana kitab haqqa tilawati kalawan hakna maca kitab. Ayyaqra'u tegasna pada maca ieu ladina, ayyaqra'unahu tegasna pada maca ieu ladina kana kitab. Kama seperti perkara unjila anu diturunkeun ieu perkara. Wal jumlatu jeung ari jumlah halun eta jadi hal, wa haqqo jeung ari lapad haqqo nasabun eta nasab ala masdari netepan kana jadi masdar. Wal khobaru jeung ari khobarna ulaik eta lapad ulaik.
Ulaika ari tu jalma-jalma yu'minuna eta pada iman kabeh bihi kana kitab. Najala tumurun ieu ayat pi jamaatin dina golongan jalma qadimu anu datang jalma-jalma minal habasati tina golongan urang Habasia. Wa aslamu bari Islam itu jalma-jalma. Waman jeung sing sajalma yang purwanu kubur ieu jalma bihi kana kitab aibil kitabi tegasna kana kitab aibil kitabi tegasna kana kitab al mu'ta anu didatangkeun bi ayu harfahu secara yen ngarobah ieu jalma paulaika bi ayu harfahu secara yen ngarobah ieu jalma kana kitab faulaika mangka ari itu jalma hum eta ari ulaik al khosiruna eta anu rugi kabeh. Liman sirim karena pangbalikana itu jalma ila nari kana neraka al mu'abbadati anu dilanggengkeun alaihim ka eta ulaik. Ya bani Israil, hei bani Israil, uzkuru kudu eling aranjeun kabeh nikmatia kana nikmat kaula allati anu an'amtu geus mere nikmat kaula anu agung alaikum ka aranjeun kabeh. Wa anni jeung sanyanyana kaula anu agung faqdol tukum eta geus ngutamakeun kaula ka aranjeun kabeh alal alamina ngunggulan ka alam kabeh. Taqaddama ti heula misl naon misluhu bangsana ieu lapad. Wantaku jeung kudu takwa aranjeun kabeh khofu tegasna kudu sieun aranjeun kabeh yauman kana poe lataji anu henteu sugih tugani tegasna nyugikeun naon nafsun awak-awakan an nafsin tina awak-awakan bihi dina eta poe sayan kana hiji perkara wala yuqbalu jeung teu ditarima tina nafsun wala yuqbalu jeung teu ditarima min hatina nafsun naon adlun tatabus pidaun tegasna tatabus wala tangpang wajeng teu ngamangpaatkeun kana eta nafsun naon sapaatun sapaat wala jeung teu ari nafsun wala hum jeung teu ari nafsun yungsoruna eta anu ditulungan yumnauna dihalangan kabeh min adabillah tina siksaan Allah. Dibukakeun kesang heula.